Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen kasadayana lawas tilawas. Hayang we live streaming haturan mudah-mudahan sararehat. Gitu wa. Tuh sok lagi teh. Mudah-mudahan daramang sadayana puasa masih kene seberapa we. Kemis non sih Jumaah Sabtu Ahad heuy nanti 10 poe wa 10 poe orang geus ngalangkungan Ramadan. Please like and subscribe Karwangi Media Channel. Tah ngobrolkeun Ramadan kadang-kadang lo benula lucu gitu wa sok asa kumaha gitunya. Lamun teh mah sok hayang ku pamenon hayang seuri ku pamola sorangan teh gitunya. Kapan geus puguh ieu puasa teh jam genep maghrib bukan teh iya jam 4 geus ngadarai-darai kolak namanya jeung es campur kumaha jadina tah teu ngarti urang oge. Lebaran lila keneh riweuhna geus di Sawal. Gusti sawah Gusti bulan rawah wah mantakna orang sok kalaleder kekayaan zaman jeung jalma gitu cek orangnya kalem we atuh da baju lebaran teh mal pak kabur kaongkong wah sok teu harti ku pikirna gitu lamun sego orang dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa nya kalem we atuh meuli es jam 4 wah meuli es cincau jam 4 tuluy diseuneun di meja henteu di lemari es gitu nya atuh cair wa teh mau maghrib teh geus jadian tah eta kalucuan bulan puasa kadang orang sok hayang seuri gitu nya jeung di lamun buka teh eta naon teh dahareun teh geus digunduk-gunduk ranginang opak cau sangu daging merenanya pokona mah sakur-sakur anu inget berang apa nu hayang gitu kemarin nanti geus diteundeun wah tah ai barang maghrib teh nginum we sagelas tuluy wareg atuh cing kira-kira kana beuteung wah kalem we mentakna tah bulan puasa jeung lebaran mah sok loba lebar lebur leber loba dahareun teh loba dinya wah kadang-kadang sok teu kira-kira gitu nilamkeun kasono kasadayana gitu orang teu ngarti itu live teh asa diracun gitu hayang we live padahal teu nyaho urang rek ngomong naon tapi inilah arti sebuah kesetiaan padamu cenah aye nya gitu asana teh seolah-olah ketika tidak menyapa kalian teh orang teh atul gitu. Ya akhirnya daek teu daek live harus menyapa kalian gitu. Walaupun kadang-kadang ya teu pararuguh gitu. Tadi eta mah ngabejakeun pengalaman tadi gitu. Kadang-kadang sok lalucu ku aya kakayaan jalma-jalma model ayeuna gitu. Sarua wae urang ge kadang-kadang kolak, es naon deui kitu komo nu rugi mah tanu hees lamun cek dongeng geus mah kitu cek senior kita heesna teh jam 5 ai hudang-hudang teh subuh geus pas la ilaha illallah jadi labas heesna teh ka subuh wah jadi puasana teh 2 poe 2 peuting kitu teu harti urang gitu nyaho nya itu tetaplah rembulan dengan bersinar yang begitu indah gitulah da atuh naon deui kayak tegenahan teh ya ayan tuh wamun kita merada kasyep nya gitu alus nama tas taraweh teh ngaji mang cenah heueuh nyaho bener mah anu urang nu teu hidang geus taraweh kacaprakan jeung leuwih teu hidang di taraweh nagen teh hayeuh we ngoprek teu pararuh
Aduh ampun teng dah kumaha tua sok kadang-kadang heulieur ku kakayaan hirup gitu lamun teh lamun teh mah dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa sok ngerasa kurang we jeung kurang gitu padahal rezeki mah ku Allah geus ditaker ti ditu nage geus teu kudu bangga geus teu kudu riweuh gitu insya Allah sakur-sakurna hirup mah direzekian tapi edas jelema nami nage jalma gitu sieun we teu wareg ampun gorengan mah geus gorengan digunduk-gunduk hayu bulan puasa goreng didahareun teu ampun ieu mah sanes sandar sindir sampir ieu mah laku lampah abdi nyalira kitu nya para wargi mudah-mudahan jadi panggeuing panggil kesadayana gitu ya mudah-mudahan orang lain mah tidak begitu dan naon atuh ukur sapiringeun dahareun mah anu asupna teu pira sok reka mana deui sugan rek disusuhun luhur sirah henteu teu mahi wa angger we kur sakalieun dahar sabenerna mah kitu tah mentakna teh kenging leuweuhieun saum gitu bener gitu pan cenah aya nu ngomong wah ai puasa mah gampang cenah wa tapi anu bangga manahan hawa nafsu bener ngomongkeun batur meureun gitu heuh urang ge sok resep gitu ngomongkeun batur teh terus naon nyokot laku lampah urang tina anu garoreng gitu heuh jadi nya derajat anu puasa ge kuring sorangan mah nepi ka lebah lelondokan wah seru wae batur puasa nya puasa batur salatnya salat gitu rumasa we can puguh bener gitu ai alus namanya kudu nama lempeng bener gitu han uing sorangan teh kadang-kadang hese gitu hujan wa masih kene hujan yang ngagerebiag nyiricik di tadi ge poe ka 10 teh alhamdulillah guyur hujan jadi sirah teh teu panas-panas teuing gitu menuangkan informasi kadang-kadang mah kitu tah sok bararangga lamun segnitenan kayaan hirup nu sabenerna kitu wa tadi barengan ku syukur memantak Allah matak edan mentak nanya urang teh meureunan daek teu daek ngeureuyeuh balik deui kanu fitrahna manusia suci gitu pedah ka goah-goah ku teu cicing dina hiji martabat gitu tawa nya akhirna nya Allah gingsir we jadina kitu aduh Gusti nu agung astagfirullahaladzim heuh kitu ai dongeng nu puasa mah pan tadi geus cokot intisarina hungkul gitu aduh ampun ya Allah ai dongeng nu puasa sok 2 poe 2 peuting teh kitu teu ngeunah pas lebah jam 5 sore teh kerelak we syare gitu udang-udang subuh geus la ilaha illallah tarik buka ai di tempat teh kan jam geus jam 5 nya geus puasa deui da dongeng Sunda mah eta keneh atuh dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ge desa gitu-gitu nah dia mah ku ngemumule meureunan minangkanya kana basa jeung bangsana sabab lamun teu dimumule ku urang sebagai urang Sunda dek usaha deui kitu wa kacaritakeun aya hiji copet hiji copetna teh awewe wa dina bus biasa we meureun kana mobil mangkat aya lalaki gitu apa sedok-sedok dina busna narangtung we gitu kan ai zaman naon baheula mah baheula bus ekonomi gitu nya anu ditumpuk we terus
atau amun mudik mah nya angger we naginya misalkan tahun baru apa lebaran gitu nya angger we ditumpuk anu jarak deket mah nyerkelan di tengah kabeneran lalaki eta teh calana bolong jeung teu make selempak aya copet ieu pesak maksudna mah rek nyokot duit mun ai gerewok teh kana bobogaan aduh cenah ieu mah HP teh ieu cenah siga karet kula laki nanti di dempet we sok sia mending di ome yang digorwokeun maling ampun teh cah itu dong yang copet we. Terus saya deui dongeng nu culametan ieu mah dongeng nu culametan caritana teh aya dongeng nu culametan jeung anu pohoan cek nu pohoan teh ulin aya ningali jagong gitu nyana kotoran gitu anjir aya jagong euy teh ngeureun ah kana culametan poeran we jagong nanti ka manehna teh aya merang genep guruntul mah mangkat we ka ditu bari cepak capek teh cek nu culametan teh hayang euy ai cek anu pohoan teh naon wae atuh hayang wae maneh mah kan naon ge tong sok kitu euy hayang euy cek nu culametan ai cek nu pohoan teh da emang geus diniatan deuk jail kop keur maneh atuh tah kop pek bikeun we gayem we ku nu culametan dasar heuh nu pohoan nanyakeun deui ngeunah euy cek ngeunah cenah urang enta tuh eta gitu dong nu culametan wa aduh kumaha tah dongeng versi maraneh nu baru gadongeng kirimkeun sok buru ka dieu anu boga dongeng sok kirimkeun apa tiasa di WA akeun terteranya tanapi tiasa di emailkeun gitu aya nama zaman canggih atuh geus tinggal email mesen bala-bala ge make email pan gagah kayak kenapa mah jaringan nambah perenggesan heula nyawanya sakitu nu kapihatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh